yudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para sepuh, para ibu, miwah para bapak jamaah pangaosan rahimakumullah. Langkung dipayun urang sedayana negerakeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Bunga langkungan takdir irodah sareng inayah mantena. Urang biasa patepung lawung deui pamprok jonghok sarta petepang wajah. Oge musopahah ngalapkeunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina raraga nyuprih pangarti nyiar ilmu. Melaksanakeun sabagian tugas kewajiban urang sadayana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bunga langkungan tolab ilmu anu dina tiap-tiap malam rebo urang sadayana ditikireh dikeureuy. Oge anu sami-sami urang sadayana pada ngamakmurkeun Masjid Al-Istiqomah anu luyu sareng parentah ti Allah sareng ti Rasulna. Modal dasar keimanan sareng kaikhlasan anu aya dina manah urang sadayana masing-masing. Ageung harepan ka urang sadayana mudah-mudahan ibadah urang sadayana dimakbul ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Jantan amal soleh ka urang sadayana oge jantan panglebur panghapus kana dosa-dosa urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Patali wanci nyedek ka wengi kana pokok bahasan materi anu kadada kaduga kusim kuring didugikeun dina ieu waktos. Hiji waktos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maparin patarosan ka para sahabat anu eta patarosan ti Rasul ka para sahabat teu leupas yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna anu dibimbing ku wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Patarosan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum, kumaha pandangan aranjeun, kumaha pendapat aranjeun, kumaha sikap aranjeun. Tah saur Rasul teh ka para sahabat, kaifa antum, kumaha pandangan sikap jeung pendapat aranjeun. Nu kahiji idza togo nisaukum, upami geus melebihi batas katangtuan, upami tos ngaliwatan wates wangen, nisaukum istri-istri aranjeun, awewe aranjeun. Tah Rasulullah SAW maparin patarosan sapertos kitu. Kaifa antum idza togo nisaukum, kumaha sikap aranjeun, kumaha pandangan aranjeun, kumaha pendapat aranjeun upama istri-istri aranjeun geus ngaliwatan wates wangen. Dina Al-Qur'an kalimat togo Allah nguningakeun sapertos Fir'aun. Fir'aun teh ku Allah diningakeun dina Al-Qur'an togo. Togona Fir'aun melebihi batas katangtuan, nepikeun ka Fir'aun ngaku jadi pangeran. Tah Fir'aun teh togo. Fir'aun ngaku jadi pangeran. Bu, ari Fir'aun. Fir'aun teh rajanya. Raja teh kepala negara.
Di mana tah Firaun? Di Mesir. Nya, Firaun teh di Mesir. Firaun teh raja doraka, kepala negara anu kafir, pamimpin anu dolim. Firaun tah. Ku doraka-dorakana Firaun, ku ngaliwatan wates wangeunna Firaun, nepikeun ka manehna ngaluarkeun instruksi. Nu disebat perintah daerah negara Mesir gitulahnya. Di Firaun langsung sing saha anu ngalahirkeun budak lalaki bunuh. Tapi lamun anu ngalahirkeun budak awewe antep. Nu ngalahirkeun budak lalaki mah ku Firaun teh dititah dipaehan. Ibu-ibu anu ngalahirkeun dina waktu sarita bayina awewe diantep sina hirup. Kira-kira lamun hiji nagara mimpin awewe wungkul model Firaun kira-kira kumaha tah? Nya. Tah Firaun mah kitu ngaluarkeun undang-undangna teh aturan teh lalaki bunuh budak lalaki teh. Awewe antep sina hirup. Nya. Dupi ayeuna tos aya kajadian nya. Raja miwarang maehan budak lalaki. Inilah saatnya disebut gojul fikri. Peran pemikiran. Aya namal, aya nu miwarang marentahkeun anu ngalahirkeun lalaki bunuh nya. Nu ngalahirkeun budak awewe antep sina hirup. Moal aya. Tapi pembunuhan karakter justru ieu perang pemikiran. Lalaki hese neangan gawe. Istri mah babarinya. Babari ka pabrik teh itu pembunuhan karakter. Hartos punya. Sok we geura ditinggal dina aspek kehidupan. Real anu kurang kabandungannya. Pamegat mapan hese rek neangan gawe teh. Istri mah babari. Sehingga di rumah tangga teh sakinah mawadah warahmah. Lalakina cicing di imah kurang rumah wadah jeung sakinah mawadah warahmah. Salakina cicing di imah kurang rumah wadah lah. Istrina di daramang carogena mah di arimah we. Sok naon hesena neangan gawe keur para lalaki. Dugikeun ka Firaun lamun teh mah aya ibu-ibu nuju ka kandungan kudu ditungguan. Digaji, diutus ke tiap daerah, ke tiap pelosok, ke tiap kampung. Perhatikan, nu ngalahirkeun teh lalaki awewe, mun lalaki bunuh. Mun awewe antep sina hirup. Eta Firaun. Kurang kumaha kuatna Firaun. Tapi hiji saat mah Firaun teh dibinasakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nya kurang kumaha kuatna Firaun. Pengikutna loba, kawanina gede, hartana loba. Tapi hiji saat fa'ahlakna asada minhum batta. Maka kami ngabinasakeun jalma-jalma nu leuwih tohaga kakuatanana. Kurang kumaha kuatna, kurang kumaha tohagana kekuatan Firaun. Tapi Firaun dibinasakeun ku Allah Subhanahu wa taala, summa agrokna tuluy dilelepkeun di lautan. Di lautan Kulsum nu ayeuna mah sebat Laut Merah. Eta seorang kepala negara nu disebut Raja Mesir Firaun.
Paehna lain di kamar anu indah, lain di luhureun kasur anu empuk, tapi paehna Firaun. Paeh we nya ka Firaunnya jelema kafir. Paehna Firaun di perjalanan di lautan kulsum dilelepkeun ku Allah. Summa agrokna. Nalika ngudagnya ngeberi Nabi Musa kan? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diperintah ku Allah, ya Musa idhab ila fir'auna innahu tagha. Sok anjeun Musa init ka Fir'aun, ajak nasehatan Fir'aun, ajak supaya ibadah ke Allah, ngaimankeun ka Allah, karena kitab anu dicara ku Nabi Musa alaihissalam oge ngaimankeun ngabenerkeun ya Nabi Musa teh utusan Allah. Tapi Fir'aun teu ngagugu. Fir'aun nolak. Fir'aun ngabantah. Togo Fir'aun. Para sepuh di waktu iman, para ibu, para bapak, jamaah pangosan rahimakumullah. Awalahan Nabi Musa, abot kanggo Nabi Musa dakwah ka Fir'aun. Abotna kahiji Fir'aun teh pamimpin raja. Kaduana Fir'aun teh bapak angkat, bapak kukutnya. Pak Nabi Musa teh pernah diurus di istana, di karaton. Abot Nabi Musa pikeun dakwah ke Fir'aun teh. Lumayan Nabi Musa alaihissalam ngaduanya. Naon doana Nabi Musa? Doana Nabi Musa kumaha? Nyuhunkeun dijelaskeun, nyuhunkeun dibenteskeun cariosannya lisan Robi Sodri sok naon di? Robi Sohli Sodri Wayasirli Amri Wahlul Uqdatam milih. Itu teh doa Fir'aun, doa Fir'aun. Doa Nabi Musa pikeun mayunan Fir'aun nya. Nyuhunkeun dilegakeun hate Fir'aun eta teh Nabi Musa teh kan. Nyuhunkeun dilancarkeun nyarita pikeun ngadugikeun wahyu ti Allah, risalah ti Allah. Mayunan hiji pamimpin raja anu dolim sarta mayunan bapak angkat. Jadi abot Nabi Musa teh dakwah ka Fir'aun. Dugikeun ka Fir'aun ngudag Nabi Musa, mentok Nabi Musa. Dugi teh ka sisi basisir laut, ka payun laut, malika tukang Fir'aun jeung wadia bala tentarana pengikut Fir'aun ngudag tos caket. Allah maparinkeun wahyu ka Nabi Musa alaihissalam, ya Musa tengelkeun itek anjeun. Tengelkeun meulah laut teh. Nu dimaksud meulah laut teh cai anu ti dieu maju ka dieu tah. Kitu we cai teh. Nu ieu ka dieu. Katinggal dasar laut gitu. Ah, Nabi Musa meuntas. Nalika Fir'aun nyusul sareng pengikutna, maka ku Allah Subhanahu wa taala eta laut caina ditutupkeun deui gitu. Nu akhirna Fir'aun paeh di tengah lautan. Diteuleumkeun. Jadi kurang kumaha kekuatan jeung tohagana, kekuatan Fir'aun jeung wadia balad pengikutna. Sumping adab di Allah mah teu bisa kumaha. Kurang kumaha kuatna Namrud. Ari Namrud di dawahanana kusaha? Ari Namrud raja sanes. Namrud teh raja di mana tah? Namrud di mana? Namrud teh di Babilonia. Babilonia ibu kotanya adalah Babilon. Di Timur Tengah aya hiji negeri nu disebat Babilonia, anu ibu kotana Babilon. Di Timur Tengah
Di Babilonia tersebut lahir seorang bayi laki-laki anu ku Allah diangkat jantan nabi, nyata Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Babilonia aya hiji bukit, hiji gunung disebutna Gunung Zud. Parahu Nabi Nuh mendarat di dinya. Babilonia teh upami ayeuna mah Irak. Babylon adalah Baghdad. Babilonia ibu kotanya Babylon, Irak ibu kotanya Baghdad. Tah di Irak berdiri kapungkur sebuah kerajaan Raja Namrud. Nabi Ibrahim lahir di Irak. Di Irak aya bukit, aya gunung disebut ku Allah dina Al-Qur'an Gunung Zud. Tempat mendaratna parahu Nabi Nuh. Nalika dikeum ku banjir. Parahu Nabi Nuh alaihissalam di Irak tah. Mendaratna teh cai saat. Di Timur Tengah aya hiji negeri anu disebut Gaza. Di Gaza lahir seorang laki-laki anu ngarundaikeun rundayan turunan nyata Hasim. Hasim gaduh putra saha? Di Gaza tah. Hasim lahir di Gaza, maot di Gaza, dikubur di Gaza di Timur Tengah. Hasim gaduh putra Abdul Manaf. Abdul Manaf, Abdul Thalib. So. Abdul Muthalib gaduh putra, di antawis putra Abdul Muthalib teh aya nu jenengan Abdullah. Abdullah nikah ka Siti Aminah. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Hasim pernahna kumaha? Uyutnya. Tah uyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Gaza di Timur Tengah. Kurang kumaha kekuatan tohagana, kekuatan Namrud. Di Babilonia ku Allah dibinasakeun. Kurang kumaha kekuatanana kaum Ad jeung kaum Samud. Patarosan bu ari kaum Samud saha Nabi nu diutus ka tengah-tengah kaum Samud. Umat Nabi Samud, umat kaum Samud. Saha nu ku Allah diutus nabina ka kaum Samud? Sok bapak-bapak Kaum Samud mah umat Nabi Soleh alaihissalam. Ya. Upami Nabi Hud mah umat kaum Ad. Kaum Ad mah Nabi Hud, kaum Samud mah Nabi Soleh. Eta kaum Ad jeung kaum Samud tadi dibinasakeun ku Allah. Umat Nabi Soleh kan kaum Samud terpercaya di paparinan mujizat hiji onta kan itu. Der onta teh dirogahala dipencit. Dupi Al-Qur'an mujizat sanes. Mujizatnya mujizat terbesar rahmatan lil alamin. Al-Qur'an teh mujizat ti Allah Subhanahu wa taala ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun Al-Qur'an tos teu dipercaya ku umat Islam kan gitu. Umat Islam teu yakin kana Al-Qur'an yen eta teh mangrupikeun mujizat, tunggu musibah jeung bencana bakal kerep datang. Sakumaha adab nu diturunkeun ku Allah kaum Samud. Teu percaya yen eta onta teh mujizat ya Allah. Kaum Ad, umat Nabi Hud dibinasakeun ku Allah. Kumaha tah dibinasakeunana umat kaum Ad, umat Nabi Hud ku Allah Subhanahu wa taala. Dina Al-Qur'an diuningakeun kaum Ad mah nya dibinasakeunana ku Allah. Ku Allah teh digelebegeun angin. Angin tiis anu nyecep lamina sab'a layalin
7 peting wasamania ayamin 8 poe. Kaum Ad mah ku Allah diturunan adab teh ku angin tiis. Anu lamina 7 peting 8 poe dina Al-Qur'an sor'a terus-terusan we eta angin teh. Nebak kana awak, kulit, tembus kana daging, tembus kana tulang jeung kana sungsuan. Nepikeun ka kaum Ad tinggal letak seperti tangkal korma, catang korma anu bobo lapuk. Itu diturunkeunana adab ku Allah ka kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihissalam. Para sepuh, para ibu, para bapak, jamaah pangosan anu muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wangsul kana pokok permasalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maparin patarosan kaifa antum idza tagha nisaukum. Kumaha sikap aranjeun, kumaha pandangan aranjeun, kumaha pendapat aranjeun upama istri-istri aranjeun geus nirca. Anak-anak awewe aranjeun geus nirca. Naon nirca teh? Nya togo nu tadi. Ngaliwatan wates wangen. Nya. Salaki. Pamajikan gitu nya. Geus wani ngunghak cempelak ka salaki. Pamajikan geus teu narimakeun teu syukur kana hasil usaha nu jadi salaki. Pamajikan geus jalingkak nu kuduna ku Allah diparentahkeun orat kudu ditutup ieu dibukakeun hartosnya nya kitu deui kumaha lamun pandangan sikap jeung pendapat aranjeun lamun anak-anak awewe aranjeun geus nirca minculak kitu nya teh bahasa sepuh kapungkur nirca minculak jalingkak nya. Tah kaifa antum idza tagha nisaukum. Surah Rasul kepada sahabat. Kinten-kinten kumaha tah upami di kalangan istri-istri, di kalangan putra istri tos nirca, tos mincula. Ieu kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua, wa pasaqo subabukum. Upami tadi mah idza taqo nisaukum kumaha sikap jeung pandangan pendapat aranjeun lamun istri-istri aranjeun atanapi anak-anak awewe aranjeun geus meuli batas katangtuan. Kumaha tah lamun salaki-salaki lalaki geus melebihi batas katangtuan. Nya. Geus ngaliwatan wates wangen. Kadang salaki teh marentahkeun ka istri-istrina teh sangeunahna gitulah. Istilahna sangeunahna teh dina hartos kieu. Anu jauh sareng aturan ti Allah sareng ti Rasulna. Asal ngeunahkeun sorangan we. Nepikeun ka munculna aya KDRT kan kitu nya. Kekerasan dalam rumah tangga. Wa pasaqo subabukum kumaha sikap pandangan pendapat aranjeun ari pasek teh poseng. Terang poseng. Beurit leutik. Ari beurit leutik mah nalaktak jeung ngagalaksak. Nalaktak jeung ngagalaksak. Liang panto, lawang panto ageng. Nah ada ngorowekna teh pan. Nyieun liang gigireun panto teh. Nasi disimpen dina bakul, terang bakulnya. Dina boboko
Padahal mun ceuk urang da malum poseng atuh beurit leutik. Bobokot teh dikorowekeun di liangan handapna kan gitu. Kumaha sikap aranjeun, pendapat aranjeun, pandangan aranjeun, lamun anak-anak lalaki aranjeun geus parasek, artina geus nalaktak jeung ngagalaksak. Anak-anak lalaki geus poho ka kolot. Boga rasa maneh yen pemuda mah, nya di pemuda teh boga tanaga nu kuat, boga lengkah anu lepas, nya. Tapi kade di kolot mah aya pangalaman. Kumaha lamun anak-anak lalaki aranjeun geus teu ngahargaan kanu jadi kolot. Nyoreang alam ka tukang nyebunye. Jika nama masih kena seur nu emut ya. Tapi yakinlah anu lahir 80 tahun 80-an mah moal terang siga namanya. Nyoreang alam ka tukang kapungkur mah kapan? Indung-indung urang teh ngahuapan urang teh dibeuweung. Dibeuweung sareng goreng kacang atau tapi gorengan. Tos kitu dikaluarkeun lep ka budak. Sarina ditelan ku indungna. Tah etanana ampasna dilalepkeun ka urang. Artinya tapi eta budak-budak ayeuna nya kolot ayeuna urangnya. Kolot ayeuna budak baheula. Sangkilang dihuapan kuno jadi indung ku pangutahan indung. Kahiji nurut, kadua hormat kanu jadi indung bapa, katilu diajak ibadah taatnya. Taat dididikna gampang. Cek indung bapa teh salat, salat. Cek indung bapa teh entong kitu, ngagugu. Cek nu jadi indung bapa teh kade ulah keluar maghrib, bisi pamali kan gitunya. Nurut da atuh nya. Tong diuk dina lawang panto. Nah, nya. Da nurut atuh cacakan dihuapan ku dibeuweung. Nya. Akhlakna aralus. Kumaha budak-budak ayeuna. Dihuapan teh dibeuweung. Dibere tuangan nu aralus. Leueuh teh nu harade. Tapi akhlakna raruksak, akhlakna garoreng, ibadahna hararese, ka indung bapa ngunghak campelak, ka saluhureun teh aya sifat rasa hormat, padahal kudu jadi indung bapa mana mah disakolakeun lulusan SMA, lulusan SMU kan itu. Tapi bahasa persis seperti di kebun binatang, kancing coplok. Memang teh sadayana kan gitu. Teu sadayana. Komo ayeuna media pendidikan sakola masih kena ditutup can dibuka, beuki kumaha akhlak barudak. Nya. 2020, 2021 barudak nu sakola di pendidikan umum tidak mengunyah pendidikan pelajaran agama. Bakal ngabentuk pemuda generasi harapan bangsa anu berkualitas tinggi, punya potensi, boga akhlak nu hade, tantang tuh. Sedangkan kan pemuda teh kan generasi penerus. Lamun geus poho ka kolot, aya masalah tara ngajak badami ka kolot, tara ngumahakeun menta musyawarah, menta pendapat kanu jadi kolot kan gitu. Ku Rasul diuningakeun kumaha pandangan jeung sikap pendapat aranjeun wapasako subabuku lamun anak-anak lalaki aranjeun geus nalaktak jeung ngagalak. Aya bandrek nginum arak, gitu kan nya. Aya rokok Ji Samsu nginum ngenyot ganja jadi narkoba so nya. Ku Allah diuningakeun dina Al-Qur'an. Jalmi-jalmi tumaros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tina hal perkara homer jeung maisir.
Yas'alunaka anil khamri. Jalmi-jalmi teh tumaros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tina urusan arak. Kapungkur mah arak we. Rasul ngeningakeun engke mah umat kami di zaman nu bakal datang bakal ngarinum kana arak teh bigoerisnya peda diganti ngaran. Diganti ngaranna teh arak teh. Aya vodka, aya Manson, aya drum, bir angker, angker bir, kade. Simkuring apal sanes simkuring pengalaman osok minum arak. Teu pernah nya. Simkuring maca jeung ngadenge gitulah nya. Ko jawab ku anjeun Muhammad. Ismun kabir. Dosana gede. Tapi ku Rasul diingatkeun. Wal maisir jeung judi. Ari judi teh bentuk perjudian teh rupi-rupinya. Ayeuna tos merebah. Sehingga generasi-generasi pemuda malah teu leupas ti generasi tua. Ayeuna teh gawe teu boga. Minum arak, terlena dina judi online. Ngaritung gitu we. Malah sakapeung mapan ku urang mah teu kaharti tapi ku maranehna mah dijadikeun hiji kayakinan. Aya bangkong ngaliwat ditewak dikerok. Dugan cenah aya nomor tangkal sirsak dikerok soknya. Pan eta teh geus ngajauhkeun diri ti Allah Subhanahu wa taala. Talui wa pasako subabukum. Kumaha pandangan sikap pendapat aranjeun lamun anak-anak laki-laki aranjeun geus nalaksak jeung ngagalak. Nya teu leupas ti salaki. Lalaki nu jadi salaki teh geus nalaksak jeung ngagalak. Salaki-salakina teh ngahalalkeun sagala cara. Usaha nanti. Tah ku Rasul ditaroskeun ka para sahabat. Nu katiluna patarosan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum jihadakum. Taroka yatruku matrukun hartosna ninggalkeun. Wa taraktum jihadakum kumaha sikap jeung pandangan pendapat aranjeun lamun aranjeun geus naringgalkeun jihad. Bu ari ngaos jihad sanes. Ngaos teh jihad. Kumaha sikap pandangan pendapat aranjeun lamun aranjeun geus ninggalkeun ngaos. Geus teu daraek ngaos. Nya. Ari salat berjamaah jihad sanes. Jihad. Tah kumaha sikap jeung pandangan aranjeun lamun aranjeun geus ninggalkeun geus teu daek salat berjamaah di masjid. Nya. Dibibitaan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu anjeunna dibimbing ku wahyu salat berjamaah teh 25 derajat dina hadis sanes mah 27 derajat pahalana tibatan salat munfarid. Nya. Wa taraktum jihadakum kumaha sikap pandangan pendapat aranjeun lamun aranjeun geus naringgalkeun jihad. Geus teu daek ngaos, teu daek ka masjid, teu daek salat berjamaah. Daekna teh salat berjamaah ari bulan Ramadan we. Daekna salat subuh, daekna salat berjamaah di masjid ari bulan Ramadan. Beres teh lebaran, beres teh Idul Fitri, nah ada salat berjamaah lepe bulan pas Bapak satar teling-eling salat berjamaah ke masjid teh. Saminggu sakali, 2 minggu sakali. Eta ge bubuhan we era ku tatangga ka masjid. Daek kakara ka masjid salat berjamaah. Jadi hartos jihad teh sanes perang wae ngalawan musuh.
Nyingarepan jalma-jalma kafir komo upami geus ninggalkeun jihad ngalawan musuh jalma-jalma kafir anu rek ngahancurkeun Islam, anu rek ngaruksak kana syariat ajaran ti Allah sang ti Rasul. Kayak wataraktum jihadakum. Kumaha sikap pandangan pendapat aranjeun lamun aranjeun geus ninggalkeun jihad. Patarosan dupi ayeuna tos kajantenan jalmi-jalmi tos naringgalkeun jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna kantos ditawisan ku urang-urang kaum Quraisy musyrikin Mekah, ku para tokoh kaum Quraisy musyrikin Mekah. Kurang kumaha kuatna kaum musyrikin Mekah, kaum Quraisy musyrikin Mekah. Anu dibantu ku kaum munafikin. Jadi hiji kekuatan. Jadi kaum munafikin mah ngabantu kafir Quraisy musyrikin. Tapi ku Allah dibinasakeun. Fa ahlakna asada minhum batta. Maka kami ngabinasakeun jalma-jalma anu tok haga kekuatanan. Kaum Quraisy musyrikin Mekah nu dibantu ku munafikin dibinasakeun ku Allah. Rasulullah ditawisan. Anjeun hayang boga pamajikan panggeulisna sakota Mekah. Atawa anjeun hayang jadi jalma pangbeungharna sakota Mekah jeung Madinah. Atawa anjeun hayang boga kedudukan anu luhur. Ku kaula sararea anjeun bakal dijadikeun. Asal anjeun eureun jihad gitu kan. Eureun dakwah, eureun nganepikeun risalah ti Allah. Tapi ku Rasul sadayana eta tawaran ditolak. Ditolak ku Rasul. Dupi ayeuna tos aya kajantenan seorang ulama anu jemar ilmuna ninggalkeun dakwah, ninggalkeun jihad, ninggalkeun ngaos, ninggalkeun pasantren lantaran boga kedudukan luhur, ninggalkeun masjid, ninggalkeun salat berjamaah. Tos aya kajantenan sapertos kitu. Kulantaran boga kedudukan anu luhur, harta anu loba, nepingkeun ka ninggalkeun dakwah, ninggalkeun pasantren, ninggalkeun umat. Ku Rasul diuningakeun wataraktum jihadakum. Kumaha sikep pandangan aranjeun lamun aranjeun geus ninggalkeun jihad. Ya patula patali kaitan jihad perang ngalawan musuh jalma-jalma kafir nu rek ngancurkeun Islam, ngaruksak syariat Islam. Baik Allah diuningakeun. Hal adulukum ala tijaratim min tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billah wa rasuli wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Para sepuh, para ibu, para bapak, jamaah pengawasan dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat nguping patarosan kitu teh. Anjeunna sasauran maparin patarosan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akadalika ya Rasulullah. Naha eta teh bakal kajantenan sapertos kitu ya Rasulullah. 3 poin anu tadi nu ku Rasul diuningakeun. Para sahabat kumaros akadalika ya Rasulullah. Naha eta teh bakal kajantenan ya Rasulullah. Anu sapertos kitu teh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngawaler, naam, bener bakal kajadian. Ku Rasul diuningakeun bener cenah bakal kajadian. Bahkan Rasulullah SAW, saya kunu idaro aitu munkaron ma'rufa. Wa ra'aitu ma'rufa munkaron.
Saya kunu ida ra'aitu munkarum ma'rufan wa ra'aitu ma'rufan munkaron. Nu kaopatna tah. Saur Rasul teh kumaha sikep pandangan jeung pendapat aranjeun. Upama aranjeun ningali ra'aitu munkaro. Ningali kamunkaran ma'rufa jadi hade, jadi alus. Wa ra'aitu ma'rufa munkaron. Jeung aranjeun ningali nu hade jadi goreng. Jadi kumaha tah sikep pandangan pendapat aranjeun upama aranjeun ningali kajahatan geus dianggap hade. Ningali kamaksiatan geus dipandang jadi alus. Ningali kajahatan geus disebut ilahar. Ah ilahar we. Bu ari korupsi kajahatan sanes. Korupsi kajahatan sanes. Nu maling disebat naon? Bangsat. Nya, nu maling disebat teh bangsat. Ai korupsi maling sanes. Jadi nu korupsi teh tah sur ibu-ibunya, kuring ditanggung jawab. Lamun kajahatan geus dianggap hade. Kamaksiatan geus dianggap alus. Kagorengan geus dianggap hade. Lamun jalma-jalma ni migawe kajahatan, migawe kamaksiatan, dianggap teh geus biasa we geus ilahar. Korupsi geus dianggap biasa jeung ilahar. Geus dianggap wajar kan gitu. Pan eta teh kajahatan. Sakumaha kakuatan hiji nagara, hiji bangsa. Lamun geus melebihi batas katangtuan, sakumaha kuatna tohagana pengikut Firaun jeung kepemimpinan Firaun, Allah mah segan-segan nurunkeun adab. Tah ku Rasul yuningakeun kumaha sikep pandangan aranjeun, pendapat aranjeun upama aranjeun geus ningali kamunkaran teh ma'rufah. Ningali kajahatan, ningali kagorengan, ningali kamaksiatan geus dianggap alus. Wa ra'aitu ma'rufa munkaron. Upama aranjeun ningali anu hade jadi goreng, dianggap goreng, dianggap mun ningali nu ka masjid dianggap kuno kan gitu. Nu ngalinya upami ningali nu di jilbab disebatna teh dianggap teh ketinggalan zaman. Sebab ayeuna mah zaman modernnya. Urusan Amin Mukman geuningannya anu maju mah anu lekbong kan gitu. Sok lamun teh mah jalma ningali kahadean geus dianggap goreng, nu goreng geus dianggap hade. Kumaha pandangan aranjeun? Paminingali barudak, pemuda, pemudi rajin di masjid, ibadah ke masjid gersa ngaos. Eta mah kuno, ketinggalan zaman. Tapi lamun ka diskotik modern kan gitu. Malah aya budak anu dicarek ulah ka masjid. Tong ka masjid, tong salat ka masjid sabab bisi Covid kan gitu. Tah kumaha sikep pandangan aranjeun lamun aranjeun ra'aitu munkaron ma'rufa wa ra'aitu ma'rufa munkaron. Kamunkaran geus dianggap ma'ruf, ma'ruf dianggap dijadikeun kamunkaran, geus dianggap munkar lamun ningali nu ma'ruf. Lamun ningali gitu kan kamaksiatan dianggap hade. Ulama mah, ustad mah hanya sebatas ngadugikeun. Hanya sebatas macakeun, hanya sebatas ngageui. Tapi anu boga kakawasan pikeun ngeberantas kamaksiatan tersebut saha tah? Nu boga kekuasaan kewenanganna para pemimpin nya. Nu disebut umaro.
Itu kewajiban tugas umarok. Ustad mah, ulama mah hanya sebatas ngadugikeun. Dugika ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi waladi nafsi biyadihi sayakunu astada min. Jadi demi Allah, demi awak kaula anu aya dina kakawasan anjeunna, bakal kajadian anu leuwih tibatan eta. Ku Rasul yuningakeun bakal aya kajadian anu leuwih tibatan 4 poin nu tadi. Upami kurang sadayana eta pakuran dilenyepan pantes pangintennya upami musibah jeung bencana kerep datangna. Gunung meletus, banjir, kebakaran, terus naon deui? Gempa, lapindo berbagai musibah dan bencana anu terjadi di dunia di berbagai negara, atanapi di Asia, khususnya di urang di Indonesia. Mungkin sigana mah meureun dilantarankeun 4 poin anu tadi aya di jalma-jalma. Awewena anak-anak awewena tos ngaliwatan wates wangen. Lalaki-lalakina sarua ngantep hare-hare anu jadi anak awewe, ngantep hare-hare anu jadi pamajikan anu ngaliwatan wates wangen jadi dayus. Para pemudana anak-anak lalakina geus ngalaktak jeung ngagalaksak. Tuluy jalma-jalmana geus naringalkeun jihad. Geus ningalkeun ngaos, geus ningalkeun salat berjamaah, geus ningalkeun jihad dan sanesna. Sarta mungkin di kalangan umumna umat Islam teh geus beda tetempoan. Anu hade dijadikeunnya disebut goreng, nu goreng disebut alus. Wallahi waladi nafsi biyadihi sayakunu asudamin. Jadi demi Allah, demi awak kaula anu aya dina kekawasan anjeunna bakal kajadian anu leuwih tibatan eta surah. Naon anu bakal kajadian leuwih tibatan eta teh? Antum ta'muruna bil munkar wa tanhauna bil ma'ruf. Ta ieu. Antum ta'muruna bil munkar. Engke mah maraneh teh jalma-jalma teh bakal nitah teh marentah teh bil munkar kana kagorengan, kana kajahatan, kana kamaksiatan. Wa tanhauna bil ma'ruf jeung bakal nyegah, bakal nyarek kana kahadean. Mungkin di kalangan umat Islam pada umumna tos seueur jalmi-jalmi anu nyarek ka jalma-jalma ulah ngalaksanakeun kahadean jeung nitah kana kagorengan. Jalma-jalma teh dititah kana kamaksiatan, dititah kana kadorakaan, dititah pikeun migawe kagorengan. Tapi nyarek kana kahadean, nyarek kana jalan fisabilillah. Bahkan ngahalangan jalma-jalma pikeun ngalaksanakeun aya dina jalan anu pikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Parantos kajadian atanapi teh acan eta nu disaurkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalma-jalma marentah kana kagorengan, marentah kana kajahatan. Tuluy teh nyarek kana kahadean nya sapertos nu tadi. Jalma nyarek ibadah kan kitu nya. Jalma nyarek budak ulah ka masjid.
lantaran bisi kena ku corona. Atanapi jalma-jalma teh nyarek ka batur ngahalangan ka batur pikeun midamel amal soleh. Alitan bu di rumah tangga lahnya di kulawarga. Sarogena hoyong infak ka masjid, ka madrasah. Istrina ngawagel. Nya, aya nu kitu. Saur sarogena teh mah infak ya 1 juta ka masjid 500 ka madrasah 500. Saur istrina teh apa tong ageng teuing cekap 10.000 oge. Aya nu kitu. Mungkin wae ayanya. Atanapi mungkin wae ibu ramana siap infak. Ngaluarkeun sabagian hartana. Kau ka madrasah, kau ka masjid, putrana nyarek. Atuh Pak cenah mah daripada ka masjid mah ka madrasah 1 juta. Mending dianggo DP meser motor. Bisa wae kitu. Atanapi mungkin wae bakal kajadian anu leuwih ti eta. Antum ta'muruna bil munkar wa tanhauna bil ma'ruf. Aranjeun bakal nitah kana kajahatan kana kagorengan. Jeung aranjeun bakal nyarek ngahalangan jalma-jalma nu sejen pikeun midamel amal soleh. Pikeun midamel ka kahadean. Para sepuh, para ibu, para bapak jamaah panguwasan yang dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Dugikeun ka saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tatlu al fitnah. Nepikeun ka kaluar, nepikeun ka timbul fitnah nu disebut huru-hara. Wajabatil aimah jeung umat bakal jadi genjleung. Viral, heboh. Di hiji negeri, di hiji lemur, di hiji kampung, di hiji desa. Sabalamun jalma-jalma geus marentah kana kagorengan, marentah kana kajahatan, mitah kana kamaksiatan, nyarek kana kahadean, nyarek kana amal soleh, hatta tatlu'a. 4 poin anu tadi, hatta tatlu'al fitnah. Nepikeun ka kaluar, nepikeun ka muncul, nepikeun ka timbul fitnah huru-hara. Papaseaan, tawuran, demo, nya. Ye timbul huru-hara. Nepikeun ka nu demo terjadi aya pembunuhan, teu diusut, nu dibunuhna teh. Nya. Nu ngabunuhna salamet diamankeun, nu dibunuhna pelakuna teh nya, korbanna. Pelakuna teh diusut sampai ka tuntas. Saya teh hatta tatlu'a fitnah. Nepikeun ka muncul timbulna fitnah huru-hara. Wajabatil aimah nepikeun ka umat jadi geunjleung. Apal sararea. Jadi viral gitulahnya. Jadi heboh. Barang nuting patarosan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapertos kitu. Para sahabat tumaros ngumahakeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa na'maluha ya Rasulullah? Kaifa na'maluha? Kumaha atuh abdi sadaya? Amal naon? Amal anu mana? Anu kedah dipilampah ku abdi sadaya ya Rasulullah. Itu sur para sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngawaler maparin penjelasan fa'alaikum bil haram. Maka aranjeun kudu indit. Maka aranjeun kudu ingkah. Artina indit sareng ingkah teh naon? Ngungsi namanya. Aranjeun kudu ngungsi.
Jadi upami 4 poin tadi geus terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, di hiji negara atau di hiji desa, di hiji kampung, para sahabat naroskeun ka Rasul, kaifa namaluha ya Rasulullah. Kumaha atuh abdi sadaya? Amal naon, amal anu mana anu ku abdi kedah dipilampah, kedah dipidamel ku abdi sadaya. Saur Rasul, ma'alaikum bil kharab. Maka aranjeun kudu indit, maka aranjeun kudu ingkah, aranjeun kudu ngungsi. Qalu ainal mahrab. Qalu para sahabat tuh maros, ainal mahrab ya Rasulullah. Kedah indit ka mana? Kedah ingkah ka mana? Kedah ngungsi ka mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngawaler. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illallah. Anjeun kudu indit hartina kudu balik ka Allah. Wa ila kitabihi jeung anjeun kudu indit kana kitab Allah. Wa sunnatur rasul jeung anjeun kudu indit kana sunnah rasul. Kudu balik ka Allah, urang pan asalna ti Allah nya. Sadayana jalmi asalna ti Allah, diciptakeun tina bahan anu sami. Engke bakal mulang ka Allah. Yakin balik ka Allah, berjalma anu iman, jalma anu takwa mah bakal bilikoi rabbihi, bakal kependakna sareng Allah. Balik ka Allah. Sabab daya di pangeran anu hak li ibadahan ku ibadah anu salasna ilintang ti ngan wungkul Allah Subhanahu wa taala nyalira. Balik ka Allah dina hartos la ilaha Allahu ahad, Allahu somad, anu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi moal aya di pangeran salian ti Allah Subhanahu wa taala. Dibalik ka Allah, indit ka Allah. Artina minta panang tayungan, pertolongan, pelindungan ka Allah. Urang geuningannya sok sering ngaos Al-Qur'an. Sok aranjeun menta ka Allah, nyalindungkeun diri ka Allah, ku kasabaran jeung ku istainu bisobri wassalat. Sok anjeun minta tulung. Nyalindungkeun menta ka Allah, ku sabar jeung wa ila kitabihi jeung anjeun kudu balik kana Al-Qur'an. Anu jadi kitab Allah Subhanahu wa taala, wahyu ti Allah. Anu dipaparinkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal turun deui kitab saparantosna Al-Qur'an. Moal lungsur deui nabi, Allah moal ngutus deui nabi saparantosna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab Nabi Muhammad teh khatamul anbiya, penutup para nabi. Al-Qur'an jeung as-sunnah eta mangrupikeun undang-undang hirup, pedoman hirup. Nu mawi urang sadayana kedah cekel deleg kana undang-undang ti Allah sareng ti Rasul nu jadi utusan Allah. Jadi kedah cekel deleg we kana Al-Qur'an sareng sunnah Rasul. Sabab eta Rasul ngawariskeun ka umatna anu kedah dijantankeun hiji pegangan, anu kedah dicekal deleg urang sadayana kalawan istiqomah pageuh pamadegan ajeg panceg kana Al-Qur'an sareng as-sunnah. Al-Qur'an mangrupikeun kitab Allah sarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu janten utusan Allah anu maparinan contoh kanggo umat. Rasul kan uswatun hasanahnya. Moal aya deui jalmi anu ibadahna ngalangkungan saena ti Rasul. Rasul mapan ibadahna teh sae. Tah moal aya jalmi, moal aya deui umatna. Kira-kira aya umatna anu ibadahna langkung sae tibatan Rasul? Moalnya.
Rasul mah ibadahna teh sae. Nah, urang selaku umatna nya. Maka urang dina ibadah teh kedah nyonto sareng Rasul. Upami urang sadayana ngalaksanakeun ibadah teu luyut, bertolak belakang patojanya sareng contoh ti Rasul, tebih sareng tina parentah Allah nya. Tebih sareng contoh ti Rasul, kira-kira ibadahna kumaha? Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa radun sing sajama anu migawe hiji padamelan ibadah anu teu aya parentahna sarta teu aya contona, maka eta ibadah teh bakal ditolak. Tah kual eta urang sadayana kedah cekel deleg kana aturan Allah Subhanahu wa taala, kana kitab Allah sareng kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarta yen Rasul teh eta teh utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh eta teh penutup para nabi. Mudah-mudahan urang sadayana sering nangaos, sering natolab ilmu, tamih wawasan, sarta urang sadayana dipaparingan kamampuhan ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngahirupkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pikeun nulungan agama Allah, sarta pikeun ngamakmurkeun masjid. Oge urang sadayana dipaparingan kamampuhan teu galider, teu unggut kalinduan, teu gedag kaanginan, urang tetep cekel gedeleg kana kitab Allah sareng kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat acan ditutup, jem kuring ngaturkeun jazakumullah khairan ka PJ Persatuan Islam Bojong Sereh pidoana amin ya rabbal alamin. Atuh ka staf media Istiqomah jazakumullah khairan, sarta mudah-mudahan sadayana anu hadir oge anu ngupingkeun di luar, Allah Subhanahu wa taala tetep maparingan bimbingan hidayah sang taufikna ka urang sadayana, sarta Allah Subhanahu wa taala maparingan rezeki ka urang sadayana cekap kanggo modal ibadah urang ka Allah, sarta urang sadayana cing sehat walafiat, sarta urang sadayana cing cekel deleg kana undang-undang Allah, kana kitab Allah sareng kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipaparinan kamampuhan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Biroslah nya. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Tawakup nu kasuhun, hapunten nu kateda dina sagarupi kahilapan sareng kalepatan simkuring. Simkuring masih kena hejo ku ilmu atah keneh ku pangalaman tangtos teu lepatna. Pilih kabujang hujan bunya dan me gerimis, pilih kabujang hujan ageung. Beros cekaplah kawangaos dina wengi ayeuna. Sarta urang dipungkas ku doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.